menuju istirahat di masjid. Muhun tos salat maghrib sareng isya. Alhamdulillah, ayeuna tos dugi di tempat istirahat di Masjid Agung Kulon Progo. Ayeuna arurang menuju aya di Lemah Ledok. Jangan ayeuna tebing reksi maghrib sareng rencangan ieu regib dibagi jadi 2 IPS heula sadayana teras tos beres IPS IPA we. Iya nuju marapah ke Candi Ijo. Ka handap oh ka dieu. Mana Candi Ijo? Iya ayeuna tos dugi ka Candi Ijo. Wah, iya tadi pas ditaroskeun naha namina ijo-ijo kitu. Tadi oge aya tebing ijo nu kararitu kusabab Di dieu teh subur saurna. baheulana di dieu teh subur saurna teh. Janten weh dina ramian ijo. Ini adalah candi tertinggi di kawasan Medang Kamulan atau Mataram Kuno. Candi ini diketemukan pada tahun 1960, kemudian diekskavasi atau direkonstruksi mulai tahun 1980. Ini adalah candi Hindu tinggalan dari dinasti Sanjaya. Assalamualaikum rencana sedayana ayeuna urang sadaya bade ka angkat ka Malioboro. ngarangkai kata-kata nama tuh. Bapak Alhamdulillah urang sadaya ayeuna geus di Malioboro bade kelilingan pelarianan jajanan sareng oleh-oleh urang bade jalan. Janten ayeuna urang tos dugi di Malioboro bade shopping, bade jalan-jalan, bade malam mingguan. Oke, dilanjut deh. Oke, dah. Janten arurang ayeuna aya di Telaga Putri. Ayeuna arurang nuju aya di Jeep. Asmi. Halo. Ayeuna arurang naik Jeep anu kadua. Ayeuna arurang nuju bade ka Lavatu. Naik bro.
penyisaan barang-barang anu kena letusan Merapi. Nah, urang nuju aya di Pangker. Yang terlindungi dari letusan gunung api. Sehat di rumah makan Yunani. Ayeuna dilajengkeun Kerudungnya punya siapa? Hamajalaya. Kerudung biru. Assalamualaikum. Bye.